pikiran bapak lah. Ya goreng-goreng kayak bapak sorangan. Besing ke aing tadi anggap anak deui naon. Pa ya kopina ya sanguna besi yang mandi maguyurkeun bae ka awah. Ya anak kita tadi bae nganter kabu hayang balik deui urang geus buit diho jadi tu anak ho keudeng neng kadinya ka hareup soe amat neng ka dieu kunaon kitu Kade budak anyar ulin ka imah. Budak mana Atuh budak dinya tah deket lah. Ya bela pak jangan kamari manggeus putus. Ja geus teu direstuan ku bapak. Ja orang membung jadi anak durhaka. Geus lah pak geus ulah dipikiran lah. Geus tah gara nginum tah. Eta caina ya kuena kurang sumaguyur teh ka awal. Ulah ari kitu mah ada kita jadilah japa pagi teh satuju kumaha teh satuju mah geus paninggesan bae kitu. Itulah pak eta mah ja geus ieu geus anggesan geus boga istri eta mah. Oh taneng geus mah geus teuing ka hiji atuh bapak geus satuju. Kadua eta mah sebagai contoh katilu tah urang anyaran deui bae. Ulah nu geus mah geus tinggalkeun bae urang sugan meunang nu labah. Rada bener kudu dijele-jele ulah men pas toke bae ge dijamret bae ulah kitu urang nyiar nu rada bener bae nyiar pisalakeun teh urang ka urang na kudu ngeunaheun kitu hayang bapak mah. Ja urang meureun mungkin kubel mungkin dewasa urang nya urang dek boga salaki henteu di dadasar heula ulah men jamret bae kitu kan urang lamun main sembarangan bae kabatur urang kabejana goreng ka neng besi setengah sapotong hari urang bener mah tetangga teh kan ngeunaheun sing boga salaki ulah nu sombong kudu bager kudu aya rada ngarti heula kudu rada bisa-bisa ngadoa urang bener mah kan meureun boga salaki kakolotna isi neng rumah tangga atuh gitulah engkena awet rajet pas ya deui gedeung geus mau piring mau mangkok babalik deui. Heuh ja urang rumah tangga malain keur sapoelan 2 poe neng kudu jam mungkin meureun ti leuleuh bubudak sampai yang kakolot hayang kencuan hayang kabawaan tah urang kudu kadinya ai urang sapoe 2 poe mah keur naon atuh cek eta mah pok bumbu pan meureun urang mau kudu make modal mending ngalaki namun mau keundit gede lamun mau keundit leutik urang rugi sagala-gala atuh neng rugi keperawanana leungit karuh ngeusan be yuk kayak keren ditinggal kenapa repot bapak ngurusan jadi ngurusan incu lain ngurusan anak urang ulah ngurusan incu deui urang ngurusan anak yang geus karasa ku bapak capek ti leutik sampai ngede geus mah bandel pan urangnya urang kudu bisa kitu neng kudu nurut kakolot daekeun omong kolot. Kalau pak kuarma neng dek nurut baik ka bapak aku macek bapak belah ja anu terbaik pernah Allah Jokori mah iya Jokori geus ganti tahun beren atuh kaboga kudu ganti lah geus manggeus bae lah yang penting mah geus move on lah gitu intina mah ari bapak nyawan teu ka move on ngari neng kot baheula mah nyaho kanu kitu nya mau cinta mah cinta be bogoh mah bogoh be kot baheula mah bogohan ge jodoh-jodohkeun bae hayang kolot baheula mah ikut budak ayeuna mah lah molek dijodohkeun ibaratna kitu be lah boro-boro nya ukon nya oge si sukron meureunan kitu doang neng ari kolot mah mapatahan ge supaya ngajalur gitu supaya manjang rumah tanggana nunggus mangus bae orang gitu ulah ngomong-ngomong ukon hari ukon pan meureun teh nyaho bapak lain budak ayeuna budak baheula malah nyahoeun ka ukon ulin ge diajak-ajak bae gotong royong leuit cenah ulin ge budak ayeuna mah sosrototan mah mau awe sorangan bae tapi bapak ge meureun asa ayeuna menurutan mah meureun kitu ya teu boga pamajikan mah pasti ge nganjang soro bae meureunan itulah kayak hayang bapak mah neng tak ulah waka boga salaki bukan meh heula hayang geura bapak heula gitu kan kena ngeunaheun mun
Bapak kawin teu lam eneng atuh hajat pun aya emaan. Lamun emaan mah repot. Tah ayeuna mah wayahna bapak nek nyaran ka Bogo heula. Sugan meunah. Kita ngomong nama mina si anak ka dia cenah. Tanya anak naon meureun. Bae ari kitu mah ai bapak mah teu masalah urang ngaranna kolot ieu urang. Apa adana bae setangka dieu mah ditarima bae ku urang. Cenah atuh rek naon cenah jeung neng ka dieu. Ongkoh mah cenah geus putus. Lupa putus ge jeung anakna jeung kolotna mah henteu. Hooh si Neng, bapak gitu nyalakeun aya masalah kolot jeung kolot mah teu masalah. Hayang ngobrol meureun urang jeung silaturahmi meureun jeung bapak. Aya naon kitu teh tumben-tumben burit-burit ieu. Wana naon Kak, kadi ge rek silaturahmi be, geus seubeul ilo kapanggih. Heeh, syukur bae urang ja ai kolot jeung kolot mah silaturahmi mah eta mah geus biasa kitu sugan. Hayang masalahkeun budak cek urang teh urang sasama-sama nganyahokeun ieu meureun ka budak ieu ngaranna ge. Atuh kumaha ja budak ngaranna ge. Ari teu dikolotan mah jamal benar meureun kalaku kumaha ge. Gitu doang urang mah meureun eta masalah budak kitu tona naon dah ngaranna urang ai kolot jeung kolot mah silaturahmi mah geus biasa, masalah budak mah tuh budak deui ka ditu. Nah kitu. Cenah mah kieu acek budak mah ai kolot mah kan teu nyaho naon, urang mah tinggal ngajudulkeun doang. Cek budak mah cek budak aweuna mah cek anak urang teh mah geussan cenah kitu. Rame malah urang sasama-sama nganyahokeun ieu meureun ka budak ieu ngaranna ge. Atuh kumaha ja budak ngaranna ge. Ari teu dikolotan mah jamal benar meureun kalaku kumaha ge. Oh atuh jari ayeuna mah budak kuari mah jamana lain deui, baheula mah diatur ku kolot ayeuna mah pan meureun kumaha maranehna. Atuh mohon teh arek kumaha deui urang, ayeuna mah urang nya. Ai budak mah ngeusan gitu masalah. Urang mah duduluran bae koting kolot mah eueuh salahna. Nu geus mah geus bae urang ayeuna ai teh hayang ulin mah ulin bae ka dieu. Atuh budak neh hayang ulin mah ulah ulin bae ka dieu, ka kula ulah miceun gitu. Atuh ka anak urang ulah miceun, biasa bae anggap bae urang dulur urang biasa. Nu geus mah geus bae lah kula ge pasrah bae ka budak. Moal bisa kukumaha ai kolot mah. Min neng ge minta hampura basi neng boga salah kami. Neng dihampura bae ku mi ge sarua bae minta hampura ka neng ka bapa neng. Bisa kasalahan anak mi ka neng jeung ka bapa neng. Atuh ari kitu mah japi omong geus eueuh jang geus beres soal budak. Kami mah rek balik bae lah jang geus burit. Oh atuh cek hampura kami nya ya geus burit ongkoh ya geus lah enggak balik. Atuhnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Neng ayeuna mah mina si Aa geus ka dieu. Geus masrahkeun tah geus ngomong geus jelas. Ayeuna Neng lamun neuk nyer ka bogoh apa mau teruskeun ka bogoh nu ayeuna teraskeun bae. Ayeuna mah bapak mah moal ngalarangan ngeun sing hade neuleuh-neuleuh lamun boga ka bogoh beusi bapak lamun bapak ngomong pancena Pak ieu mah kieu-kieu tah ayeuna mah bapak hayang ningali ka bogoh Neng ka dieu. Pang tadi lain waktu ka diajak ka dieu. Geus lah hayu urang balik can mandi geus bararau be awak.